Mantap kurang Suriah kuari perang tani, Baghdad perang tani, motif-motif perang semacam-macam tiba. Mantap kuari mau komoyo mah, hese kurang nyaritakan peperangan nuayo nama. Lantaran Yahudi, Nasrani, Yahudi, kuari bener-bener manehanana ngadu-ngadukeun Islam, sehingga tafsiran-tafsiran tentang peperangan Persina macam-macam. Mantap kurang mata tebe khususnya orang ngadoa jang diri orang, jang keluarga orang, jang negara orang, supaya orang diberi keamanan ku Gusti Allah. Yang orang doa ke dulur orang nu di Palestina, dulur orang nu di Irak, dulur orang nu di Suriah, dulur orang nu di Mesir, nu di Turki, mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gila model nu terjadi terhadap Ubaidillah bin Ziyad, kadzalik itulah terjadilah terhadap Bishr bin Arqa sebagai pembunuh al-amiri alladzi hatakal Islam, nu ngarusak terhadap agama Islam, anu numpahkeun darah peperangan di luar sabilillah, yakni damul haram. Manehanana kira-kira ngabunuh ahla bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Kangjeng Nabi Hasan, Husain, berikut incu-incu Nabi boluh kau. Walam yar'a lahu jazama, jeung henteu ngaraksa kapanehanana pertanggungan teh aya kumaha nyana bae. Bahkan nyana Masjid Ibnu Ubaidillah bin Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib gaduh putra ngaranna Sidna Abbas, paman Kangjeng berarti manehanana teh. Kemudian boga anak ngaranna Ubaidillah, boga anak dua, lalaki dua anak, masih budak kene, buluh bae. Masya Allah. Saghirani huma saghirani baina yaday umma. Dibunuhna di hareupeun indungna. Keur meujeuhna lulumpatan sesenangan yang rohani. Hiji ngaranna Ki Qayyum, dua Ki Abdurrahman, atuh kulantaran dibunuh di harapan indungna. Fazahala aqlu ummihima, akal indungna hampir stres. Deuleu di harapan indungna langsung dibunuhna. Masyaallah mantap qasarat kal majnuna. Itulah kekejaman nu baheula. Mantap. Datang ka kuayat terus bae. Ya Allah, ya Rabb. Ibnu Abi Syaibah ngariwayatkeun dina musnadna sanyana Muawiyah ngutus ka Bishr bin Arqad melalui tentara anu luar biasa sabada keputusan dua hakim supaya berangkat di mana ya, di Suriah, Sam, Damaskus, ka mana? Ka Madinah. Berangkat. Saat eta nu jadi gubernur di Madinah diarah Ali bin Abi Thalib Abu Ayyub Al-Ansari sebagai sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serang ku anjeunna supaya diduduki ku anak buah Muawiyah. Maka Abu Ayyub berangkat manehanana meninggalkan Madinah manggihan ka Sidina Ali. Asuplah Sidina Ali kan aya di Kufah waktu eta. Kemudian manehanana lumpat ka ditu ka Kufah ka Sidina Ali, ditinggalkeunlah Madinah. Asuplah Bishr ka Madinah, langsung naik mimbar lantaran gubernur geus teu aya. Nyana ngomong ayeuna sayyidi mana? Sayyidi alladzi ahidtuhu bil amsi nu kamari pukul geus kajangjikeun ulah ka mana maneh? Hah? Ulah ka mana? Hiji turun atau dibunuh? Ternyata geus eueuh. Nomor hiji, nomor kedua mana Utsman bin Affan? Tangan punya dek dibunuh deui bae. Masya Allah. Semoga cak biswallahi ahlal Madinah laula ma'ida ilahiyah Muawiyah lamun Muawiyah teu janjikeun ka orang masyarakat fil Madinah mu'taliman illa qataltu moal ninggalkeun ka budak nu kakana balik deukeut menghadapi balik kecuali kukulan dibunuh kajian kuku bangke sahabat dibunuh. Pohara ieu kiriman Muawiyah dahsyat jasa. Suma amaru ahlal Madinah yubayyin libaya. Nyana maksa ahli Madinah supaya ngebeat, supaya beat percaya bahwa Muawiyah lah sebagai pemimpin umat manusia di dunia, khususnya di belahan timur tengah umum nasa dunia, supaya beat
kamu awya dipaksa. Wa arsala ila Bani Salamah, anjeunna ngutus ka Bani Salamah wa qala malakum indi amanun wala sabiq hatta tatawni bi Jabir. Moal aya keamanan jeung moal aya kangeunahan sehingga maneh ngadatangkeun heula ka Jabir. Jabir bin Abdullah ieu sebagai gangguan anu coba datangkeun. Bejaan ki Jabir bin Abdullah. Ternyata Jabir bin Abdullah lompat datang ngadatangan garwa Kangjeng, istri Kangjeng nu masih aya kana yakni Ummu Salamah. Jadi nyanyana-nyarita ya ummah innahum yatlubuna an ubaya li Muayyah. Manehna nita supaya urang meh aku hai untuk penyelamatan. Sakolat cek pamajikan Kangjeng lahu awa an subaya beat bae untuk menyelamatkan wa illa qatalu lamun anjeun teu beat maneh bakal dibunuh kajen ku kumaha. Mantap pakola hadhihi bayatud dolalah ieu mah beat dolal koskuari. Koskuari teh isis teh lamun beat ka manehna salamet mun teu beat deuk saha bae ti golongan maneh bodoh bae. Ieu kan teu beres ieu. Wari masyaallah. Ke Indonesia kan geus asup wari. Masih dirahasiakeun lantaran aya sabaraha kiai anu dicomot ku ari ku ISIS. Mantap ku ari teh urang kudu jaga-jaga di Banten geus siap. Jawa Tengah, Jawa Timur, ngan untung alhamdulillah pemerintahan urang tanggap di bawah Presiden SBY keneh ku ari. Allah alamun SBY nu eta. Si masih heran, bongan sentimen dah gitu. Hai, mungkin bakal timbul bendera-bendera seperti bendera Kangjeng Nabi. Kan Kangjeng Nabi pupus teh benderana warnana hideung. Tulisanana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Bendera eta kan eueuh. Ketika Kangjeng Nabi pupus bendera eta teu aya. Adapun musejan makan araya pedang sidina Ali kuari di Turki aya. Gelas patilasan Kangjeng Nabi di Turki masih kena aya. Tarumpah Kangjeng Nabi di Turki masih kena aya. Rambut Kangjeng Nabi anu dibagikeun saat Haji Wada di Mina di Turki aya, di Baghdad aya, di di Mesir aya. Di sababaraha negara aya, di Suriah aya. Araya tabak kabeh, bahkan sorban Kangjeng Nabi, sorban Sayyidina Ali masih kena aya. Tapi ieu hiji teu kajahoan ka manana. Bendera Kangjeng Nabi warna hitam, la ilaha illallah Muhammadur. Orang yang menyeritakan kos itu menyeritakan di Indonesia. Bung Karno luar biasa menggebuna. Berapi-api ketika pidatonya meyakinkan terhadap bangsa Indonesia untuk membela bangsa, negara, dan agama siapapun pokoknya mah ganyang. Mengurang cerita tentang pidato Bung Karno, orang kebawa pinter, kebawa terharu, kebawa menggebu-gebu. Kurang eta terharu na hati Bung Karno. Ganyang musuh. Kacaritakeun Bung Karno maot pedang kerisna. Nomor kahiji, nomor kadua itekna, nomor katilu cincinna, nomor kaopat bendera sangsaka merah putih nu asli. Nu sabenerna. Apa kula buka rahasia ku ari bae. Eta nu aya lempengan nu kamari diganti teh eta teh asli, nu asli mah. Ya anak sakitu nyaritakeun asli-asli teh aweun berarti. Berbarengan dengan keris Bung Karno, cincin Bung Karno, buah ieu. Entar ge moal di kamanakeun gajeun ku kumaha ge. Emang kurang gitu. Aya sejarah I love you nih. Sama kamana bae. Bendera sangsaka merah putih. Kemudian keris Bung Karno, cincin Bung Karno. Begitu Bung Karno pupus teu aya ngakiang datang, termasuk bendera sangsaka merah. Kula ingat pada tahun 71 jam 11:30 imah ieu keneh datang jalan dapur. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kula dibuka
nanyakeun abah keur sare diajak kukula ka hareup ieu. Kemudian abah dihudangkeun, itu dihudangkeun langsung aduh hareupan ngarudengkul. Kula belah dieu. Tanya ku abah, aki di mana? Bogor. Aya naon ka dieu? Neuk meang batur kula waktu di Digul. Saha? Ahmad bin Khairun. Kaget. Ai teh ieu saha? Ieu mah anu mung proklamirkeun di Indonesia. Masya Allah. Kula mawa cai kadinya teu diinum. Saat eta bapan can aya kue-kue mau gula Jawa nu sok disuguhkeun teh bener teh. Berapa hari mau nyamun berapa hari mah gula Jawa disuguhkeun tetep teh tidak. Tidinya aya bungkusan di dieu ku abah ditanya ieu bungkusan naon aki? Ieu mah bungkusan teh bungkusan rahasia. Coba kaluarkeun dikaluarkeun cincin. Hari ieu mah keris. Menang teh ningali mangga wae dideuleuh. Minimal kula pernah neuleuh lah. Ada kula mah ditunggu kula 1 2 3 4 5 6 7 nu haji pendi 11 loba teh ngaturan ngapung jadi henteu tuh. Eta sekedai. Kemudian ku abah dilalaga ku bamun jang kula can waktuna. Nu ieu sansaka merah putih nu asli. Dibuka, dikibarkeun, Masya Allah. Dilepan deui. Cincin, bendera, termasuk keris, itek dari dia hiji. Set. Di deuleuh ceulina gede sabeula. Gede sabeula. Coba aja pani. Nyana mah lain gede sabeula, rebing kabeh. Aduh, nu rebing kitu mah biasana cekolot baheula eta teh cenah ngadenge tapi plus-plus. Eta kitu. Cilikos itu teh cilik kenceng. Lamun rancung eta bagus. Sebab kancil rancung pintar. Nah, di jalan langsung dongeng tentang perjuangannya nak. Langsung mengarah ku lagi. Oh, berarti Bung Karno sanajan teu nyebutkeun ngaran. Di jalan langsung ngobrol-ngobrol tentang perjuangan babarengan jeung Ahmad Khairun. Sanggeusna pas jam 12 azan lah budak di Allahu Akbar. Nah, ceuk manehanana kula geus dibejaan kuburanana mah di mana di Doyong, kula dek ziarah, kemudian kula dek ka Banten, insyaallah doana bae. Pamitlah pas ziarah pas azan, kemudian keluar, setelah keluar mengkol ka dieu pas eueuh. Berarti harita can pernah kapangi deui, kapangi jeung Soekarno nu kuari jadi DPR Golkar. Batur Haji Pendi sama Soekarno Zeta mah. Jadi kula demantak wani nyebutkeun bahwa sangsaka merah putih nu kuari lain asis sarajan inting-intingan sebab harita dibawa kerisna, cincina, itekna, benderana, hiji deui payungna nu kunyana. Payung aya payung. Etalah tahun 70 hiji, Masya Allah karim. Itu bisa kapopohokeun tah. Harita teh kajadian eta nu pohara jasa, Masya Allah. Haju kula ngomong ka abah, pan Bung Karno geus maot bisa ka dieu nya, cak kula teh. Heueuh nya, cak kula teh apa ge teu kaharti. Ngobrol jeung budak ieu barenangan. Apa ge teu kaharti cek enan teh. Bareng geus gede mah loba Soekarno kuari. Aya Soekarno M Nur. Sama Bapak Narano Karno tuh mah. Ieu keur carita. Eta bendera Kangjeng Nabi teh kapan teu aya ngahiyang. Lamun engke cek Bung Karno saat Indonesia bakal bangkit kembali. Engke Indonesia bakal perang. Iraha eta. Ditanya iraha perang ke di mana-mana itu tuh Baduy geus gerak. Jadi nomor kedua di mana-mana presiden orang Sunda.
Lamun presiden geus jadi urang Sunda bakal nya makajeun ku kumaha engke urang Sunda nu bakal jadi presiden. Nomor kahiji, nomor kedua Baduy nyerang. Di dinyalah bakal timbul peperangan. Perang lah mimiti jeung urang. Kemudian lantaran perang teh ngaranna ge main dukung-dukungan, turunlah engke Amerika. Wah, dahsyat luar biasa. Mantap aya kali ti dieu ka ditu cak emak baheula moal aya caian kali eta mah sia. Engke caina ge tah mah getih bakal. Sok tanyakeun gerakan nyaho. Moal aya caian tah mah kali eta mah getih engke bakal caina. Bener bae ku ari caian. Atuh caina ge sapira cai kobakan kitu di belakang lelek wajib endi. Di lelena ge lain nang meuli atuh nang nyokotan di mana nang maling lah pokona. Ya seorang mah di dinya. Oh, tampangnya nang kudu meuli lele di dinya. Nah, engke cak Bung Karno perang bakal aya titurunan kaula nu bakal jadi kesatria. Ieu bakal diturunkeun ka dinya kerisna doang. Cincina jeung itu bakal dicekel ku punggawana turunan kiai nu bakal nyekelna. Bendera bakal dikibarkeun kembali. Bener atau teu bener jangan nu ngomong seperti gitu. Geus sama cerita Indonesia mistik sama kos kitu mah. Indonesia mah emang resep kos kitu antar resep. Tapi kan di sisi lain Kanjeng Nabi nyarita bendera kaula dengan wafatna kaula ikut terkubur ke Kanjeng Nabi. Ieu sejarah anu luar biasa. Engke bakal keluar bendera eta dibawa keturunan kaula. Malikul ardi arba'ah kafirani wa mu'minani, dua kafir nu dua mukmin. Wa sayakunu khamisun, bakal jadi raja sadunya kalima. Wa min dzurriyyati, eta adalah turunan kaula. Ismu abi wa abu abi, artina ngaranna sarua jeung ngaran kaula, ngaran bapana sarua jeung ngaran bapa kaula, berarti ngaranna Ahmad bin Abdillah atawa Muhammad bin Abdillah wa Mahdi. Engkewa bakal timbul Mahdi mawa bendera ti Kanjeng Nabi. Jadi eta bakal dikibarkeun bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana nyana lahir? Di Madinah. Jelema geus kalut di dunia kabeh. Lompatlah nyana ka Mekah, ditunggu di Mekah. Setelah Mina acak-acakan ge. Idinya nyana salat bae, kemudian ayalah seorang rajul tamimi nganyatakeun bahwa ieu Mahdi. Cerekeun nyarita jara jeung cerekeun ngaku kakarak nyana ngaku. Disumpah, setelah sumpah nyana berangkat ke Suriah. Suriah itu biang peperangan teh Suriah Damaskus tuku hari. Lantaran etalah negara tertua di dunia. Sejarah terus tak terkaget lamun urang sering bacaan hadis Suriah perang, Palestina perang, Baghdad perang, Mesir perang. Teu aneh sama kos kitu mah. Lantaran memang tiba heula. Peperangan nyana urang ditu leuwih maca sejarah negaranya anak. Nyana leuwih maca bangsanya anak. Lamun dihareupeun nyana di Dreidet, teu aneh di Baghdad mah. Teu aneh di Mesir mah. Urang mah ge maca bangsa Indonesia, baca ku urang teh tahun 45. Oh, baheula memehna. Diduduki ku Belanda 3 abad setengah, turunlah Belanda, turunlah Inggris, turunlah Jepang. Terus gedoran Cina, hampir kuarinya digedor deui Cina. Sawo Jawara mah geus kieu bae ku misal geus kira gedoran deui nya, ira gedoran deui. Wah aing mencet cek bae cek jangan tadi dipencitan bae disate ku aing. Karena itu bae Indonesia ge, boga sejarah. Dibaca sejarah Indonesia. Atuh Baghdad baca sejarah Baghdad, Mesir baca sejarah Mesir. Ditulah kelahiran para nabi, kelahiran para rasul. Teu anehnya nama nu ngaran perang sabilillah teu aneh. Urang kuari, 1000 pae. Nyana nu ka sorga urang nu ceuri. Bari urang mah teu puguh teu karu salat teu naon teu. Yang cerikeun nyana nu geus aya di sorga Aisyah salat teu naon teu bolon, puguh kreditan nya teu anggeus. Sedih cenah aing mah Palestina di sorga nya nama. Aisyah. Ohnya. Nyana bacaan Palestina.
kelahiran negara Nabi, negara Rasul. Perkumpulan para wali abdal, perkumpulan para wali aswaib, perkumpulan para nujaba, para uropa. Jadi itulah perkumpulan para aulia Allah di Lubnan, Gunung Libanon. Rame, ya nama.